Ai sawer manggupikeun tali palanti ti adat Sunda. Sawer teh manggupikeun peupejeun. Nasihat pituah di janten ramana anu diwakilkeun ka ibu juru sawer. Kaleresan dina dangan ieu teh aya ibu juru sawer, ampep rutina ngiring haul ka Teh Eni alumni Universitas Yasako. Nah, kirang langkung 12 tahun kapangker kantos sasarangan di Universitas Yasako dina dangan ieu biasa ditepangkeun deui alhamdulillah kasiludahan. Neng Yuningsih miwah Cep Andre dina sawer teh aya artos bager ieu teh siloka ceuk urang Sunda mah di mana hidup seueur artos teh mudah-mudahan artos sing ngajantenkeun wasilah pikeun ngalaksanakeun ibadah jembatan rodana ibadah ku artos eta ngabagi ka fakir miskin. Mudah-mudahan hidup sing mampu jarah ka tanah Mekah ku seueur artos ya amin. Lajeng aya beas di mana urang loba beas kade sing suhud nulung kanu butuh betah nalang kanu susah. Margi dina harta urang teh aya hak-hak fakir miskin anu kedah dibagikeun. Eta siloka tina beas. Lajeng aya permen bager, permen. Nah, permen biasana sok diboro ku murang kalih. Mudah-mudahan hidup ngarumah tangga teh sing ngaraos amisna, manisnya berumah tangga. Barangkali itu siloka dari sawer pengantin. Cobi sate acan sawer dikawitan nyungkeun keprok heula ka dua mempelai. Keprok heula. Urang Pangalengan aya kene? Aya sapali. Mana suaranya pendukung Pangalengan? Oke, bismillah. Ieu mah etang-etang naon ngalaksanakeun haul ampep kanggo Teh Eni nya. Tong waragane bangki pasti dialungkeun ka mana-mana diratakeun dibagikeun ya mah hiji kaneng wae oke masihan kira-kira aya dicarek bebaskeun kana cai nya bismillahirrahmanirrahim. Gusti Maha Agung tulas luhung kewenanganana pangasihna dampaku Gusti mugi nang kuratan takdir ilahi gurita numaha suci harap rangkep mapasangan pangantenan ngarangkep rakit kaheman kaasih asa lemah leuwih rapi pekojang ayam dua pankahaya imbangan hidup ya cenah Abiya Robbal Alamin Gusti
ke program saya dialungkan ke program Mudah-mudahan dia dua mempelai dina nambahsana rumah tangga masih kacuru kagutur rahayu katitis kakuris para pirizki di Gusti Rumah Suci turun ngawangkuna dina jalan rumah tangga nu sakinah mawadah silalang warahmah. Amin ya Allah ya robbal amin. dina etangan katinu mangga 1 2 2 setengah